dendenan ngan sempurna aya nu kena henteu anu penting mah tapi nu isuk-isuk mah asa anu dahar na bebas. Nah, eta mah isuk-isuk dahar di kula balik nya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteung. Macem-macem guys. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus cenah di WC nelpon ka babaturan aing mah ieu nyeri beuteung, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta perkara itu tah eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta de kumaha lain racuna. Jelema pelaku na ieu geus kanyawan jasa ku kula 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan. Mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya kudu bejakeun. Saterusna dina minggu kamari aya kajadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula. Malam minggu, malam tarwiyah, kula dibere impian ku Gusti Allah. Impi lempang ka hiji patamanan anu indah, di dinya aya tangkal kayu gede luar biasa. Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu. Rinding hileut bulu. Di luhur ambalaya hilbu unggal cabang geus puguh ditangkal dihandap ngampar luar biasa loba kula ngargog di dinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan tapi di dinya aya hiji jelema make jubah putih kaset dina tangkal catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dia mah liwat maliwat bae pula terus liwat tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh rejo gede tapi tetep aya buluan. Dan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaranna kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu Kiai Haji malah mah Kiai Haji anu aya ngaranna kula kaget panhileut si aya ngaranna terus saya ngalanjutkeun perjalanan aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae di luhur hileud bulu pararae di handap pararae sing ngaringkel aya hiji 2 hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang kene cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh antepkeun bae teu paeh sorangan mah teu kudu dikumahakeun. Oh, atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere, keur Banten dibere, keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit 2 malaikat turun
datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut. Terus naik deui malaikat belah ka luhur langit. Atau jin atau serem deui malaikat mah. Ajuhudan cekula masyaallah biasana ieu lamun belati lencos ka luhur kieu gurilap bahaya. Ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener lah gempa lah terjadi. Ieu ge ngimpi teh sieun jadi kenyataan we. Utang hitung dina falak atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat. Nelpon lah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula. Nelpon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Nelpon deui ka kiai ti Jawa akur. Teleponlah ke Jakarta, rukyat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat. Disodorkanlah ke badan isbat. Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat. Begitu ningali hasil rukyat nah hasil maka di negara tengayakeun sidang isbat dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun kula. Dipercaya deukeun teu nuka nyahoan ku kula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu ngahareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senena puasa Arfah. Numantak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin kasah. Saya dituturkeun mantap bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saetik. Aya nu 3 darjah lewat saetik, aya nu 3 darjah ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmu na teu percaya nyana kana ilmu na sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu ngitung nam emang sakikituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmu na tungguan. Engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ke poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan Salasa ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai bingung. Kiai bingung kong masyarakat atau abu-abu bingung teman. Nanya deh ke masyarakat kiai di lebaran bareng ai hitungan masalah saya wajing diucingan atau ai masyarakat yang ngerebo mah orang ngerebo bayu. Puasa yang deketkeun diri ke Allah, salat yang deketkeun diri ke Allah, jatitahna ku Allah norek ngaganjar lagi Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblog nanti. Si aya di dieu kiai tolol.
Ayahnya odah satu bulan. Eta yakin ke ilmu. Nah, dikira ada maka ilmu. Dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Nah, kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkan masyarakat. Ha, tak kiai teh hampura bae. Lain usin hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkan ke ilmu. Bagi kiai nu geus baroga ilmu yakinkan muncak syara haram muncak syara makruh muncak syara wajib mantak naon sih nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama menang hese capek ngaji teu dipake tuh nu antak pareung keyakinan di dirina atuh masyarakat ge teu percaya bongan agag-agagan mentek ceku lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean elmuna sebab nyana teu make ka elmuna solahna engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heula tuh tak kiai eta mah bakal tilung kan jak kumaha masyarakat tah ju salat isya ada 2 bae lah jangan tundur ada 2 bae nuturkeun masyarakat Pak tuh atuh ai nuturkeun masyarakat bodoh kumaha dongeng kiai guplak tiplek gitu mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama ulah nuturkeun pejabat ya pejabat menyana mah ya play ge digaji sia kiai sekali-kali doang dibere BHS ge sia-sia keneh kudu puluh ya pelye kurang mah puluh ya pelye natak teresep kurang gujelak dicerak atuh itu kredit haram aya anak ada kredit abah goreng halalkeun ya anak boga showroom gara-gara anak boga showroom jadi tekebat ya Allah ya Rabbi gila di akhir zaman agama neros lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakene Senin puasa Arafah terus kaberan di dia adikula haji entoh motong rambut boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin hajuropo bae teh budak anakna satu gawe meureun ayo di kamana tuh batur ngantor jangan waka kamar. Aduh, kadang-kadang itu sing ngaji ge ayo aya ka kamar maka kamar bae. Caldei. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Saya marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teu gunting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya dalah atuh masalah kada harenta eueuh masalah kemudian terus datang ka peuting aya nu dahar hiji 2 ti jam 9 eueuh masalah nu dahar bangsa jam 11 peuting rada bermasalah. Terus temen teu parah biasa-biasa kita masa kada celungat-celengit terus datang ke isukan lebaran imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid awewe ka majlis ka dieu kosonglah imah balik lebaran dalahar deui biasa teh memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atau prasmanan
Beres, kula dek ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri. Ya, ieu embe pencit yang santri kabeh, ieu hewan nu gede yang masyarakat. Kakara ge ngomong kos gitu aya laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5, mabok naon tuh? Mabok daging, sia ngomong sambarangan we, embe na kita dipunjit geus mabok. Heran aing mah. Atuh bukti da marabok pacara kiai pinta. Oh, pinta lo bawa bae ka ditu ka Mantri Mujiono Doyong. Babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab. Bawalah ka ditu. Cek pamuji ieu serius ja kudu diimpus. Mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri anu mabok deui sabaraha urang 10 panamat 10 mabok masyaallah bawa deui ka ditungan make mobil ka matu keluarkeun mobil supiran ku Haji Apan anak Haji Firdaus enggak ditu bawa punya anak ditu mencit deui kula beres mencit tilu yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7 wih mah loba amat bawa ka dinya we ka dieu tah Mantri Munjir deukeut di dinya tah ieu rupana di luar pengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we ka dinya can pati loba kula terus salat zuhur ka dieu di salat zuhur begitu naik ka dieu ka majelis santri laporan deui kiai pondok ieu anu mabok bawa ka ditu ka hareupeun imam mobilna geus standby bae bawa ka ditu dipayang ku saurang nu dipayang belah ketuhu nu mayangna belah kenca gitu ai barang datang ka dinya ngagedepet kabeh kula marah kan santri nu narangtung opata ya atuh sia itu mayang ku sorangan teu kuat bantuan lalu lompatan cenah ka ditu do tiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kiai nu mayangna ge kena atuh hayang seuri ye mana teh jadi kieu terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada zuri arba makmuman berkat Allah lain tidak ke aduh agak cek baturan siap lain tidak ke aduh ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun nu nyingkirkeun aing nyeribeutkeun ka atuh geus ambalaya geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan nggak kula geus teu konsentrasi kana kurban terus kita korban aya 2 deui geus bodoh jadi santri ieu beunang teu konsen pencitan manggeus di pencitan ba'da zuhur mulailah itu pabelesan ka klinik sekula terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan pikiran oh ya santri nya jararau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat kula mah teu naon terus sampai ke jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu pasien datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim aya dan Ramil ka imaging personilna ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucuran ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim nah akan saya luncurkan sekulatnya bapak pun nggak usah kesini tim medis saja tim kesehatan enggak saya akan kesini jangan kan di sini nggak ada cewek serinya nah kok kiai ceknya dan kok cewek ikutkan cewek berarti hatena yang awewe tah kita artiin ku dan Rami kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini bodoh sih ada Rami
Ika telepon emang ngomongkan cewek pula. Jadi danding gitu. Terus beres datang lah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang tadi jam setengah bener. Tidinya terus telepon dari dinas kesehatan. Terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar Saruan telepon. Siap. Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cepat luar biasa di dinas kesehatan anu pohara nurunkeun dokter-dokterna rawat-rawat bidan-bidana gitu kene di Kesdim luar biasa. Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah sakitan berjumlah kieu geus 150. Masya Allah. Umum sekian, di Dinda sekian, di Sari Asih sekian, di Mulia Insani sekian, dan di klinik Mujiono dan Munji. Di dinas kesehatan, kakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya, biar supaya gampang. Nggak apa-apa. Waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit. Pohara. Kula mah di imah bae terus ngarobrol kan terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran. Datanglah ka maghrib di maghrib, pula moal keluar pula di imah bae. Teruskan salat maghrib. Teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan. Hayang kapanggih jeung kula, hayang wawancara ceuk kula embung aing mah. Aya ka TV keur kieu heran aing mah. Aing mah aya ka TV jeung nu geulis gitu, jeung bintang film. Aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasien. Bong ngalangan geus. Jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV hayang ngobrol hayang wawancara jadi kula teh keluar geus bebeja kula moal keluar di jero imah bae terus di maghrib datang ka ketiga teman teh keluar aya instruksi titah di pagar betis ternyata diarep ya abri ya banser ya polisi ini meureun kula bana jelema hayang ditahan alhamdulillah karena ketemu kula mah aman we dahar we gembul di jero. Tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si aduhnya nyawaan. Aing dahar bae di jero. Itulah besi yang nyawa, besi bertanya-tanya, kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik, lucu ayah. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi ayah anu korban khawatir. Sanajan bari kisah kabeh nage menang Allah ayah kekhawatiran. Ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti, ingat ka impian. Terus kiai moal nanaon salamet aya bahasa. Tina impian teh inget dinu loba hilet ya. Liwat maliwat bae moal nanaon cat nu kaset teh. Jadi boga ketenangan teh kudu tenang bae moal nanaon kajen kumaha gitu. Aya sakitan 7 nunganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat jadi itu. Turun, dorong 7 pasien nunganterna 8 datang tadi itu diingkus kabeh. Tinggal supir teh ai-ai tanggung jawabna saha ieu. Supir bingung. Masya Allah. Tuh gitulah. Terus. Dibuat-buatkan darwasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dinas kesehatan. Poe Kemis. Pak Ismet. Rebo sore. Kula ngobrol melalui telepon. Baca Pak Ismet. Pak Kiai sehat.
Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak Pak, saya mah di rumah aja. Gitu, nyawun Pak Isbat dia bawa pulang di imah saya. Lain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik jenis umum di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga ayah 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak rek ngalayat sekian lah Pak Tua itu sehat ulah asal bantuan kesehatan namanya medis. Tapi Bapak ngalayat lah Pak Ismat guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa peduli Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngaturkeun 1000 laksa ketika binyahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol beueuh dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene ti Kesdim, itu kerahan daripada Bapak Dandim, kula ngaturkeun nuhun jasa. Tanpa bantuan-bantuan mereka Masya Allah beren di non gitu ngaranna kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh. Alhamdulillah sampai per detik ieu salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang aya lucu nama bapakna teu nyaon ka dieu, kemudian anu nyiarkeun di TV meangan nya ka dieu. Bolak-balik lantaran di dia penuh, stilu balik can kapagi kene we anakna. Cenah anak aing di mana ieu? Pak, atuh neangan deuleu tuh merekna aya teu di mana. Lantaran rapi, kos di rumah sakit teh di situ. Oh, karengan disukeunnya jadi ieu anak aing da can. Siar atuh beda pating. Macem-macem. Aya geus dibuka impusanana alhamdulillah. Jadi ke dokter lantaran titah merujuk asal saya keluhan, gede ya ke dokter. Dok, saya alhamdulillah udah bagus. Mana ada apa lagi ngasihnya lagi sedikit ceknya. Mana lihat obatnya ini? Oh ini harus diganti, yang ini diganti. Just obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar, muncul deh. Saya kira mendingan obat itu tadi. Lantaran dokter ganti-ganti, gitulah. Jadi gitu ada cager, ganti obat, ser deh, keluar ti luhur ti anak. Luar biasa. Ya, mulai di jam 8:30 karasana terus sampai penting Rabu, sampai malam Rabu, sampai Kamis terakhir masih aya zuhur opat kena jadi impus di dia. Terus asar selesai, hiji deui aya nu ngadadak. Bahkan poet ieu isuk-isuk ieu anu kambuh deui kukula tadi dibawa ka rumah sakit. Beul tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumata. Dicager aya tukang rujak tumbuk meureun. Jadi cabean atuh sia. Jadi rame tungtung nama loba itu naon ngaranna pika serius sedih, terharu, khawatir jadi kos hiburan. Naon kos hiburan mah budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit nu nganterkeun kabeh nu bali. Dipus kabeh. Kitu kene adik kula kena, anak kula 2 kena. Adik kula itu anak adik kula Haji Mumun pamajikan Haji Opang. Anak dah kena diatur ke Mulya Insani. Indungna nu nganter ka ditu impus langsung. Beres, saya 80% baliklah, ya, bagus. Indungna bolak-balik we ka saya cekna ieu kieu amat ieu perasaan begitu ini. Atuh ngarende diimpus sampai. Kos kitu. Aya deui minan tua Jazim, Ustaz Ucim. Aya teh parahnya namanya wasiat di dia kejang-kejang wasiat teh ka jentoh. Secara dikatu kafe bawa ke rumah sakit Dinda. Bedang 5 jam nu diwasiatan ada diimpus deui lah. Teu nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh.
Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jenuh di luar-luar beneran sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dia santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngerasa terharu gitu ka tim kesehatan anu begitu cepat, begitu peduli nu luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun atuh non gitu biayana loba jasa tinggal nya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih hungkul sampai ayeuna salamet kabehan. Alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha. Ku kieu kenatan sarua bae. Ya, teu naon. Teu masalah. Jadi kata biasa nyelengit setik, jeung minum bae kula masuk. Oh salah. Diperiksa ke dokter tensi. Begitu ditensi aja bagus kira-kira bagus. Diinput lah. Ente bae dokter diinput. Serinya tanya. Oh, jadi diinput naon. Obat dibere lah katut gaya widara nun teh sehat tuh masalah. Cuman 2 poe kula embung keluar lantaran loba wartawan hayang gitu ngawawancara. Lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot punyana. Aya embe-embe disorot, aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu. Munggang mantingnya naik. Temenang informasi langsung ya nana. Itulah seputar racun. Kuari kedilep oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel ke mimiti cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel ke abri gitu kene. Kemudian ti umum ge nu minta sararempel loba mah silahkeun sampai saat ayeuna can aya hasilna mungkin di minggu hareup geus aya. Sampai ayeuna kula mah ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh. Nu magrib eta daging laukna eta masalah. Nu di dahar isuk-isuk eta kene menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu. Kok dihajat-hajat dihawal-hawal memang kitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menuna eta kene nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus ditendenan ngan can sempurna aya nu kena henteu tanu penting mah tapi nu isuk-isuk mah asa anu dahar na bebas. Tah eta mah isuk-isuk dahar di kula balik nya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteul. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terus karena di WC nelpon ka babaturan aja aing mah ieu jadi beuteung, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta sekali itu tah eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racunna. Jelema pelaku na ieu geus kanyawan jasa ku kula mah 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan ngan mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya kudu bejakeun. Geus kanyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Pas gitulah mantap tuh masalah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah, anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura.
anu kabehan yang mudah-mudahan diselamatkan ku Gusti Allah, anu hasud yang mudah-mudahan dibalikin ke hasudanana. Ya pangeran nama kabehan ya Allah kene sehingga kabehan urang nu mana baik diselamatkan ku Gusti Allah, nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala.